Cik. Semangat Ibu Juru Kawi di atas.
kaguan usik malik sim abdi sabarakan aja no dipayun upakeun ngidungkeun pasang Gusti siluka kukus nuluna tawis pang ketika diri ingkuning ngariksa seni tiba pari jalan aja junjunan anu dimang hidup Gusti oke kabar karunan untuk sami ngawari kabudayaan tuturunan sampereun anu kabudayaan tuturunan sampereun anu Sore awawan dapur sini. kabudayaan tuturunan sampereuna anu padeuri jojunan putra putri hapunten kecudra jeman hampurana nu dipayun malakeun ti abdi mah sabaraha Waadeh Gentra Mandiri Jaya hadir ya. hapunten anu kasundra jeman hampurana deudeuh jojunan hapunten anu kasund wae amin ya Aedi aya. Rabbul alamin moga Gusti nang tayungan Reise Nabi. Sore awawan dapur sini ayah. Bismillah Dikawitan ku bismillah Bang Uyun. Bismillah kawitan mangku
muji syukur kaya Dada Widih Maha Suci Sawa Siwi Sili Wangi Soring-ringan di lokasi sadana Dada Jembar Hapurana Kasadaya Kaum Dada Rahmat Sabatana Gusti Maha Suci Dada di api di jari Dada di raksa di iya pang-pangdi lahir kembang gadung nu kahadakeun euy tapi geuningan gegang gadung nu kahadakeun
Gak kerasa sudah si tahu siapa mulai belah hati sudah berbuat karena saya adore abang bawa pulang. Lay, panggil aku si Japai. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Lay, panggil aku si Japai. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Waktu tamasya kebinarian dan uang tanpa waktu anggap terasa setahun si abang mulai berlagak pikir pada kemarin bawa keluar sayang aku rela berlaku. Meski para perestu orang tua sayang agar luar biasa dia. sudah terasa setahun siapa mulai dalam hatiku sudah tak pernah bicara ikan kang kenang keprok nuhun dia salah dengar ayahnya kasih itu